بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu indusna ramon illa hadihi hadihi perkara ikun min pangeran menjadi namun mereka pirang-pirang ingon-ingon wa arsun jeung katanduran hijrun eta anu haram haramun tegesna eta anu diharamkeun layat tamuhan kemunan ngadahar kana eta ingon-ingon jeung kana eta kana eta pepelakan ilaman kajabajal nasari anu maksud ieu jalma hikmatal awsani karena hikmah kana pirang-pirang patekong wa ghairihim yang salian kuliah pirang-pirang patekong mijabihim kusang kana ieu jalma-jalma kufur ailah hujjatan ailah hujjatan tegesna daya hujjat lahum pikeun ieu jalma-jalma kufur fihi dina ieu perkara wa an jeung pirang-pirang ingon-ingon Gurima anu diharamkeun naon kufuruha mengungkapkan ingon-ingon akan lebih tonggong-tonggong ieu ingon-ingon
alat tertiba menggantung pakan karena dia ingin asawari seperti kendirang-dirang satu yang bisa dibantu wal hawami yang pirang-pirang satu yang dibawa mimpi Tuhan yang pirang-pirang satu ini layak kuruna untuk nyeritakan jalan-jalan Bismillahi kana jeneng Gusti Allah alaiha kana jeneng Indada biha dinalika mungkinna ia ingin balian kuruna balita nyeritakeun ia jalan-jalan Isma asnamihim kanyaran patekongna ia jalan-jalan penuh sesembahanan ia jalan-jalan Wana sabu geus marantes ia jalan-jalan anu kukur Zalika kana eta kabeh ilallahi ka Gusti Allah Ibtiraan barina anu ngajadikeun jijieun alaihi ka Gusti Allah saya jihim maka bakal ngebales Gusti Allah kaya jalma-jalma kufur bima kusabab perkara kanu anu geus bukti ya jalma-jalma kufur ya taruna eta anu jari jieunaan kabehanana alaihi ka Gusti Allah
jeung ari ieu perkara anu geus dijadikeun pikeun pangeran jalma kufur. Eta pirang-pirang ingon-ingon jeung tatanduran eta anu diharamkeun teu meunang ngadahar kana eta ingon-ingon jeung kana eta tatanduran. Kajaba jalma anu ngamaksud ieu jalma kusangkana ieu jalma-jalma kufur yang hari ieu ingon-ingon eta anu geus diharamkeun pirang-pirang tonggongna ieu ingon-ingon. Yang hari ieu ingon-ingon eta teu ngucapkeun ieu jalma-jalma kana jenengan Gusti Allah, karena eta ingon-ingon karena jijienan ka Gusti Allah, maka bakal ngabalos Gusti Allah ka ieu jalma-jalma kufur karena perkara anu geus bukti ieu jalma-jalma kufur eta anu jarijieunnan kabeh ieu jalma-jalma. Anu dek dijelaskeun dina ayat masih kene nyaritakeun tentang pelaturan-pelaturan anu dilakukeun ku jalma-jalma musyrikin, di mana dina ayat anu sateacana dijelaskeun bahwa ieu jalma-jalma musyrikin teh pamimpin jalma musyrikin tireng-rengan setan geus mapaesan ka jalma-jalma musyrikin supaya maehan budak-budak na ieu jalma musyrikin. Ieu kejadian anu terjadi di zaman jahiliyah, di mana ya budak anu dilahirkeun ka alam dunya bari jenis kelamina awewe kurang hirup kumanehna di ruang terepes.
Dina surat Al-Anfal, dina surat At-Taubah, dina surat An-Nahl dijelaskan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswadda wa huwa qadim, di mana ya jalma-jalma musyrikin diberi pangbubungah ku Gusti Allah, dipaparin murang kali anu jenis kelamin murang kali istri. Maka pada zaman jahiliyah manehanana di mana diberi budak awewe teh bungutna jadi hideung bari jeung ngarasa amok lantaran ngarasa wiwirang diberi boga budak awewe. Hayangna maranehanana diberi budak teh lalaki wungkul. Numatak dina waktu harita menilai borok awewe teh hargana begitu borosot langsung dicokot ku pamimpina. Malah anu sok nyokotna teh Sayyidina Umar ketika can asup kana agama Islam. Dicokot eta orok durung mukakara dilahirkeun kudu jadi indungna langsung ngagali taneuh di ruang kerepes kudu jadi kolotna. Masya Allah nebikeun kaki kita nilai budak awewe. Pokna cek manehanana ayum sikuhu ala unin am yadusuhu biturab. Nah ya budak awewe teh kudu dikukut wae kitu bari jeung nanggung malu. Ngarasa wirang boga budak awewe atanapi am yadusuhu atanapi ditutupan wae di ruang bae piturab dina jero tanah. Nah itulah perbuatan aturan-aturan yang dilakukan ku jalma musyrikin. Dina ayat anu kamari dijelaskeun geus mapaesan pamimpin-pamimpin jalma musyrikin teh supaya marayahan budak-budakna ieu jalma musyrikin. Nu kahiji karna rek ngancurkeunana ka jalma-jalma musyrikin ieu setan ngamaksud supaya jalma musyrikin teh jadi balad engke jaga dina sieun neraka. Anu kadua karna rek ngasupkeun ka mangmangan dina agama maranehanan supaya manehanana teu fokus mangmang dina agamana ieu anu dituju ku setan. Ya, numatak setan masuk nyieuna teh nu aneh-aneh ngarewosna teh ka zaman kiwari kene. Aya kene jalma anu sok mamawa nyirup minum kudahari. Aya kopi pahit, aya turun kopi amis. Amis nama keur urang mun bisa manya kitu. Tuluy aya surutu, tuluy aya endog hayam kampung. Ditambah deui urang ditu mah sok aya bakakak sagala. Bakakak dipikeun ka jurik, pikeun maka urang yang ka jurik bakakak. Nya eta kalakuan anu dilakukeun ku jalma kiwari terkadang sok aya kene. Keur saha ieu teh mah ieu teh keurayang, urang teh pan aya maksud rek kahajatan rek ngawinkeun adi maneh rek ngawinkeun lanceuk maneh bisi aya ngamuk engke bisi aya nu kasurupan. Nya eta teh sapertikeun kitu tah sakapeung ku jalma kiwari ge sok diturut. Nah, ieu arewos-arewos anu dibikeun ku saha ku pamimpin jalma-jalma musyrikin. Manehanana ngamangmangkeun jelema dina masalah agamana. Maka ceuk Gusti Allah, ya Muhammad eta ge kabehana teh dikersakeun ku Gusti Allah. Dalam teh dikersakeun ku Gusti Allah mah jalma moal bisa kitu moal bisa kieu. Numatak tinggalkeun wae ku anjeun Muhammad naon perkara anu geus jarijieun maranehanana ka Gusti Allah tinggalkeun bae ku anjeun Muhammad geus ulah diturutan kitu.
bisa aya jelema kiwari masih kene resep kana nyuguh nya nyadiakeun dahareun keur bangsa jin eta geus ulah dituturkeun tinggalkeun anu kitu. Nah, sabab eta teh contoh-contoh anu dilakukeun ku saha ku jalma-jalma musyrikin di zaman baheula. Ieu ngaja dibacakeun ayeuna moal pati beda jalma musyrikin nu baheula mah jelas aslina mah nu ayeuna mah rada samar-samar sabab geus tinggal fotokopian. Ari fotokopi pan hampir mirip jeung asli ngan tidak sama dina wajahna leres. Lamun baheula musyrikin teh pupuh musyrikna, ari ayeuna mah dina hate urang masih kene gagarayaman percaya kana keris, percaya kana eyang, percaya kana batu ali poho ka Gusti Allah, ngabarengkeun percaya jeung ka Gusti Allah bisa mere itu bisa mere ieu eta ge sarua pamusyrikan kene. Kaya kene awewe nu hese payu dibawa ka dukun dibandingan ku kembang 7 rupa sok aya kene nu kitu aya tuluy diajak jarah hiang ieu tuang putu can boga kene jodona nya datang teh yang nang harewas hayang kasar budak maneh hayang maju ka pejabat atuh moal payu cek hayang nanti budak maneh ka pejabat. Iya kan eta masih kene aya nu kitu nya. Iya. Nah ieu ngahaja ku dijelaskeun dina Al-Qur'an teh aturan-aturan anu geus dilakukeun ku jalma musyrikin disapertikeun kitu. Maka dina ayat na Gusti Allah ngadawuhkeun deui pelaturan anu dimuat ku Gusti Allah dina ayat pagawean-pagawean jalma musyrikin teh cek maranehanana ari ieu perkara anu keur pangeran urang sararea anu dijadikeun keur pangeran urang sararea. Pirang-pirang ingon-ingon jeung pirang-pirang tatanduran dahareun eta teh anu diharamkeun keur urang sararea teu meunang didaharkeun. Nya teu meunang didahar kabehanana ge. Ieu dahareun anu geus dibikeun ka pangeran ngaromong ieu jalma-jalma musyrikin teh ari ieu dahareun anu geus dibikeun ka pangeran urang sararea kasesembahan maranehanana. Buktina pirang-pirang ingon-ingon jeung pirang-pirang tatanduran ieu teh diharamkeun ka urang sararea. Nya temenan cek maranehanana temenan ngadahar urang sararea kana eta dahareun anu geus dibikeun ka pangeran urang sararea mun bangsa urang ditumbalkeun sok aya nu tumbal sok aya mencit mah hideung dialungkeun lain didahar mena dialungkeun kana naon dibikeun kana nu kitu. Nah ieu teh ngaranna teh naon persis seperti perlakuan jalma-jalma musyrikin di zaman baheula. Pokna ieu dahareun teh teu meunang didahar urang sararea kecuali jalma anu ngresapkeun ieu pangeran ka urang sararea di antarana pirang-pirang lalaki awe mah teu meunang ngadahar. Lalaki unggul nu meunang ngadahar teh awe mah teu meunang. Nya sabab lamun ari ngadahar bahaya cek maranehanana jalma-jalma musyrikin sapertikeun kitu. Oge maranehanana teh ngaromong deui kieu ari ieu ingon-ingon eta teh diharamkeun pirang-pirang tonggong-tonggongna teu meunang ieu ingon-ingon ieu mah ditumpakan. Sapertikeun anu dijelaskeun dina ayat anu samemehna sapertikeun bahiro saibah ham jeung sawaib. Itu diantarana di zaman jahiliyah ketika aya onta anu geus ngalahirkeunana 10 anak budakna teh eta anakna eta onta teh
bikang kabehanana eta onta dimerdekakeun dihinaun teh diantep temenang ditumpakan temenang didahar tuluy deui teu dibere naon teh juput sapaehna eta ya nu disebatkeun saibah ku jalma-jalma naon teh munafikin jalma-jalma naon teh musyrikin di zaman baheula di mana aya onta geus ngalahirkeun anakna 10 bikang hungkul eta onta dimerdekakeun dikurung wae tara ditumpakan temenang digawekeun malah teu dibere juput teu dibere cai sina paeh kalaparan jeung kahausan. Ieu perbuatan jalma-jalma musyrikin di zaman baheula temenang ditumpakan diharamkeun tonggong-tonggong dengan pantutumpakan pada zaman itu yang populer tiada lagi yaitu bukan neta onta. Namun ayeuna kendaraan zaman modern aya Pajero, aya Alphard, aya Fortuner. Nya apal ngaranna bae teu boga oge. Ieu kartos. Bae numpak sapeda ge urang masarua nepina ieu. Baheula mah kendaraan anu yang paling favorit pada zaman itu eueuh deui wati onta. Naon sababna? Ada onta Arab kasoho. Kuat tanagana tuluy deui saeutik bensinna sabab onta Arab bisa kuat bertahan sabulan teu barang dahar. Sabulan teu dahar teu nginum kuat teu. Mata kendaraan yang paling populer di gurun pasir dina waktu harita deui wati onta Arab. Irit bensin meunai nama Honda. Nah, kumanehanana diharamkeun ditumpakanana eta pirang-pirang ingon-ingon eta onta. Oge deui eta ingon-ingon teh cara nyebut kana jenengan Allah ketika ditumpahkan, ketika keuleuh, ketika dipuncit malah nyebut kana jenengan kana ngaran pangeran-pangeran manehanana sesembahan-sembahan manehanana. Jadi lamun dipuncit eta ingon-ingon teh cara nyebut jenengan Gusti Allah. Kalau akan nyebut karena pangeran sesembahan manehanana marehanana seperti kitu teh jijeunan ka Gusti Allah kana ngalakukeun kebohongan ka Gusti Allah ngabohongkeun ka Gusti Allah aturan ti mana lamun aya jalma kiwari nyeun aturan anu lain di aturan Gusti Allah aturan ti mana sok aya jalma kiwari kitu jeunan aturan kitu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Nah anu dilakukeun ku jalma-jalma kafir, jalma musyrikin dina waktu harita di zaman jahiliyah maranehanana jarijeunan ka Gusti Allah. Nu mawi Gusti Allah ngahaturkeun dina aya bakal ngabales nyaan Gusti Allah ka eta jalma-jalma kufur karena perkara anu geus jarijeunan maranehanana kabeh ka Gusti Allah dibales ku siksana engke jaga di akhirat. Nah seperti gitulah kurang lebih anu rek dicarioskeun dina ayat seperti kitu. Geura urang maoskeun ayatna Wallahu hadhihi an'amun wa arsun hijrun la ya'lamuha illa man nasha wa qalu jinnarum ya jalma-jalma musyrikin hadihi ayya perkara anu dibikeun keur pangeran urang sadaya tegasna an-amun pirang-pirang sasatoan wa harsun jeung pirang-pirang pepelakan
Hijrun eta teh diharamkeun ieu jalma-jalma musyrikin teh geus ngaharamkeun kana pirang-pirang ingon-ingon jeung pirang-pirang pepelakan anu geus ngajaradikeun maranehanana kana eta ingon-ingon jeung kana eta pepelakan teh keur pangeran maranehanana buktasna sesembahan maranehanana. Ari dina ayat anu kamari ngajelaskeun sesembahan manehanana pamimpin manehanana teh nitah maehan budakna nitah maehan budak awewena. Ari dina ieu ayat ngajelaskeun pagaweanna ieu jalma-jalma musyrikin teh saur Gusti Allah dimuat dina ieu ayat. Maranehanana ngaromong geus ngaharamkeun kana ingon-ingon jeung kana pepelakan anu geus dijadikeun keur pangeran maranehanana. Layat amuha teu meunang ngadahar kana eta panaon teh ingon-ingon jeung kana eta pepelakan. Illa man nasa'u bijamihim kecuali jalma anu ngamaksud kusangkana ieu jalma-jalma naon teh musyrikin. Ieu dahareun teh beurang sateh didahar ku lalaki teu beunang didahar ku awewe itu anu disangkakeun ku saha ku jalma-jalma musyrikin sapertikeun kitu. Anu tanpa aya hujah, tanpa aya dalil, sakarep-karep naon. Mudak lamun jalma kiwari percaya kene ka hewan, percaya kene ka dukun weuh. Sok niahna teh nikahna teh syaratna teh nu hararese nu angel-angel cik urang Jawa teh. Ieu teh hayang hasil pamaksudan teh kudu aya endog hayam, endog soang anu burung ieu mah. Kamana gaya neangan senok soang burung dia yang loba nok soang burung nate atuh sabaraha mas kawin yang rada mahal nok soang burung hargana teh 2,5 juta hiji tuh atuh ningan ka pejabat iya sayang aya sabeureum hayang eta nok hayang nonton nok soang burung nate aya 5 12,5 juta iya sayang lah asal abdi naik pangkat pokona mah aden tenang gitu. Jalma kiwari lamun percaya kana perdukunan loba kibiti lakainana lain dikeun. Nya ayana bari bisnis gitu nya. Aya mah tara ngajualan jampe ngan ieu no kudu dibeuli. Mas kawinna 2,5 juta hiji no gitu nya. Nah sapertikeun kitu lah. Nya ieu kalakuan jalma musyrikin sapertikeun kade. Ketika jalma musyrikin anu dilalakonkeun dina ayat jelas musyrikna dijelaskeun ku Gusti Allah zaman kiwari lain teu saeutik jalma musyrikin ngalakukeun kana perbuatan musyrik. Anu teu sadar malah sakapeung kana pagawean pamusyrikan. Maka dijelaskeun dina ayat itulah pelaturan-pelaturan anu dilakukeun ku jalma musyrikin seperti itu. Tuluy deui manehanana ngomongkeun wa namun hurimat duhurha ieu ingon-ingon mah teu meunang ditumpakan salawasna ge haram tongongna teh ditumpakan ulah ieu lamun ditumpakan kurang bakal cilaka sapertikeun contoh teh dina ayat anu sebelumna dijelaskeun manehanana ngajadikeun hewan naon teh ingon-ingonna teh bahira saibah ham jeung sawahib nyaeta onta anu diantep di naon teh sina kalaparan kulantaran geus ngalahirkeun naon teh geus boga anak bikang 10 diantep ku manehanan ieu mah karunya ulah digawekeun ulah naon ulah dibere dahar pisan sapaehna we. Nah itu anu dilakukeun ku saha pelaturan-pelaturan jalma musyrikin di zaman baheula seperti wa anamun la yadhkuru ismallaha 'alaiha ittira'an 'alaihi jeung ieu pirang-pirang ingon-ingon teh
tara nyebut kana jenengan Gusti Allah dina nalika muncitna eta ingon-ingon lamun eta ingon-ingon teh dipuncit keur pangeran maranehanana balik ta maranehanana nyebutan kana pangeran maranehanana itu ieu gitu maranehanana sapertikeun kitu teh ibtiroan karena ibtiroan diri kana makulnya ngajadikeun makul karena ngalakukeun jijeunan alaihi ka Gusti Allah terkadang jalma kiwari ge sok jijeunan ka Gusti Allah manteskeun kabohongan ka Gusti Allah nu daya dalil daya hujah. Nah anu dilakukeun ku jalma-jalma musyrikin dina waktu harita seperti kitu. Maka saur Gusti Allah dina akhirna ieu ayat wasayajillahu bakal ngabales Gusti Allah bima kana perkara anu geus bukti ieu jalma-jalma musyrikin ya taruna eta anu jarijeunan ieu jalma-jalma musyrikin kabeh ka Gusti Allah maranehanana jarijeunan ka Gusti Allah manteskeun kana perkara anu bohong ka Gusti Allah. Ai jalma musyrikin mah teu percaya ka Gusti Allah jeung percaya ka salian ti Gusti Allah itu mah aya di jalma nu pangdolim-dolim. Jika urang hirup di bumi Gusti Allah, dihirupan ku Gusti Allah, dirijian ku Gusti Allah tapi teu daek ibadah ka Gusti Allah, ieu teh dolim ka cida. Hirup urang teh dihirupan ku Gusti Allah, cicing di bumi-bumi Allah. Ieu teh jagat deun Gusti Allah kan. Dia aku sate ku negara Indonesia ngaku hungkul tiraha manehna meuli ieu jagat. Tiraha miluan nyeun walungan tiraha miluan nyeun laut. Nya aku-akuan hungkul geus kitu geus di aku teh dipenta pajak. Nya nyalik si kabuk leutik lain rakyat teh dibere kala ka dipenta we dipenta aya mere sangu sapiring minta pajak 300%. Bari jeung dahareuna teh di dahar sawargi. Nah, sapertikeun kitukeun balai tong urusan pamimpin lain urusan urang. Tanggung jawab nang jaga di akhirat urusan pamimpin. Ieu tah jagat ieu jagat anu ditincakan ku urang anu diisingan digihan unggal waktu ku urang. Ka mana kaditu kadi ditincakan ku urang ieu bumi teh bumi Gusti Allah. Pangdolim-dolimna jelema dibecicing dina bumi Gusti Allah, dirijian ku Gusti Allah, dibere hirup ku Gusti Allah, dibere nikmat ku Gusti Allah tapi tidak ibadah ka Gusti Allah. Maka Gusti Allah ngadawukeun jeung bae jelema ari mung mah ibadah ka kaula geura pindah wae kana bumi anu salian ti bumi kaula jeung bae geura pindah. Aya bumi di alam dunya anu salian ti bumi Gusti Allah aya. Aya jagat di mana bae anu salian ti jagatna Gusti Allah. Teu aya. Nu mata urang kudu daek ibadah ka Gusti Allah. Syukuran urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi jelema teu jadi hewan. Syukuran urang teh diayakeun dina 50 tahun ka tukang mah urang teh can aya ayeuna araya di alam dunia. Saha atuh nu ngayakeun teh? Gusti mata kudu syukuran ka Gusti Allah. Kalian Gusti Allah mah wa kana Allahu syakiron alim. Gusti Allah mah maha syukur. Artina Gusti Allah maha syukur teh ngabales kana setiap perbuatan jelema. Lamun jelema migawe kana kahadian bakal dibalas ku Gusti Allah. Lamun jelema ibadah ka Gusti Allah bakal diburuhan ku Gusti Allah. Ieu wa kana Allahu syakiran aliman syakiran dina tidak Gusti Allah maha syukur teh ngabales kana setiap amal perbuatan manusia saleutik kumaha amal kahadean jelema kabehanana kauningan ku Gusti Allah bakal dibales ku Gusti asal tujuan ibadahna ka Gusti Allah. Nah namun tujuanna ka salian ti Gusti Allah moal dibales ku Gusti Allah.
Namun orang ibadah lain karena ngalaksanakeun perintah ti Gusti Allah jeung lain karena mengharapkan karidhoan ti Gusti Allah. Karena nu sejen, karena itu karena ieu hayang itu hayang ieu. Nah, moal dibalas ku Gusti Allah ti Gusti Allah nya cobaan we perintah ganjaran ka jelema dimaksud wajib dalam. Nu mantak syukuran teh urang teh kudu ka Gusti Allah, ibadah teh kudu tujuanna karena ya kan. Nah, sapertikeun kitu. Maka Gusti Allah ngadawukeun dina akhir ayat, saya jihim bima kamu yaftanun. Maka bakal ngabales Gusti Allah kaita jalma-jalma kufur kuna perkara kana perkara anu geus barejieun maranehanana ka Gusti Allah. Intinya engke balasan jagat tiara tugas siksa di Gusti Allah Subhanahu wa taala jalma-jalma beres ayat ieu kantun wa qalu nabi butun ilahi wa an'am qalu sultan mukulina wa Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aliyya kaini pasal kita dimil ilmi kita dimil jelaskeun nabung tentang jauh wa ahlihi jeung ngagungkeun ka ahli jauh ilam kanyongkeun ku anjeun dengan talibal ilmu karena saya sebenarnya hari jauh menyuntikkan ilmu wayang mual ngarawat dia ilmu ilmu karena ilmu walayan tapi mungkin mual bisa memanfaatkan diri karena ilmu illa bikatimil ilmi kajabah kumagungkung kana ilmu wa ahlihi jeung kajalma anu ngagaduhan ilmu wa tadimil ustadi jeung ngagungkeun anjeun guru wa tauqirihi jeung ngamulyakeun anu jadi guru ila dicaritakeun mawasola mual saha menjalma wasola anu ngantikeun ila bil hurmati kajabah ku ngahormat ngamulyakeun
wa ma sakoto jeung muaragrag saha menjalma sakoto anu ragragkeun ila bitar kilhurna kajaba meninggalkeun namulyakeun watabin jeung ninggalkeun ngagunkeun sapada Faslun bita'dimil ilmi wa ahlihi. Dina ieu pasar ngajelaskeun cara ngagungkeun kana ilmu jeung anu ngabogaan ilmu ahlina ilmu. Sakali deui dina ieu pasal bade mengingatkeun cara ngagungkeun kana ilmu jeung ahlina ilmu. Ahli-ahlina ilmu teh jalmi anu ngagaduhan ilmu. Maka saur musannif i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Kanyahokeun ku jalma anu ngaji saestuna jalma anu nyuplik kana ilmu moal hasil ilmuna moal ngarawat dirian teh moal meunang ilmu. Nu kadua moal bisa ngamanfaatkeun ilmu. Meunang si ilmu maloba tapi teu bisa ngamanfaatkeun kana ilmu. Boro-boro jang batur jang sorangan ge teu bisaeun. Nah, maka saur di dieu ila bita'dimil ilmi wa ahlihi bakal meunang kana ilmu teh kecuali hiji ngagungkeun kana ilmu. Ilmu teh agungkeun, peralatan ilmu teh agungkeun, kitabna sing bere. Ya pan di kitab ieu dibungkusan ieu. Ieu sebuah contoh tamsil. Yang ngaji di tahun 82 geus lahir maneh 82. Ieu sampai sekarang coba hitung 82 ayeuna 2025. Sudah berapa tahun tadi? 82 ayeuna 2025. 33 tahun. Mane can lahir ye kitab dibungkusan pikeun kaki wari masih keneh anggur. Nya bahkan mun urang geus maot diwariskeun ka budak urang ka incu urang masih keneh awet ieu kan. Nah, ieu diantara urang kudu ngagungkeun kana ilmu. Diantara ngagungkeun kana ilmu teh tulisan ilmu sing rapi. Itu di lemari masih kena aya kena buku baheula keur belajar nulis ke 3 ceker hayang masih kena. Nah, itu di antara ngagungkeun kana ilmu teh ngagungkeun kana kitab. Sing rapi kitab yang madu datang ke madrasah ora bawa buku. Datang ke madrasah ora bawa kitab.
Ini boro-boro bawa pulpen, orang bawa buku, orang kitab, orang pulpen. Nah, iya hasil kumaha nya mawa kita mana mentara ningali nungari tua kita rekat cerita ke nungari mawa karung hungkul jeung pojong teu mawa arit kajen balik deui eta sanorek ngarit eta ngarit bangsa nu babari beunang dirawela ieu nu ngaji teu mawa buku teu mawa kitab masya Allah pinter amat teman nya teu gaduh abdi mah kitabna nyeuna buku nyana pulpen namun sababna hari hafalan mah tong boro-boro 1 tahun 2 tahun kakara keluar di lawang pantau madrasah geus poho deui bitin diterangkeun teh naon gitu tapi lamun ditulis nah mungkin tulisan tersebut kalau tidak terhapus sampai hari kiamat tidak akan luntur eta tulisan dibuka baheula baheula ngaji ukersana pun guru jam 12 sok ditulisan urang poehan jam 12 ieu ngajelaskeun anu kitu supaya memori kita nyambung dulu baheula atuh bari jeung urang masantren ceriku bayangkeun bae batur mah atuh inung-inungan wae urang inung-inungan teh geus rek kaluar hari inung-inungan TPA diapikeun ka tetangga duit diapikeun ka tetangga moal isu kari ame kari dahar sore kari dahar teu mikirkeun dipuna ngaliwat teu mikirkeun dipuna masak urang mah kalolobaan mah santri 2 kali di Garut di Paledang di kersana nama Haji Apri tuluy di kersana guru di Kang Haji di Capak ngaliwat jeung ngaliwat capek kayaknya kincring wali isu-isu kenyangan kasro malah di mana di Paledang kasro teh nganggeus ngaliwat dialungkeun ke tengah-tengah balong dalam dituna dihandap di luar dicokot ke tukang kinde pajakeun teh mulung na panimu na itu nya ari dialungkeun kana balong mungkin dicocokot kana jero balong ngarek ngaliwat dicokot heula kana jero balong teh turun heula disasar heula ini turun di kumat, turun di sisikan lah biasanya, turun yang suruh nahu, kayak ke sana capit nombor baturan di belum pakai yang itu seperti ini. Ayang menang ilmu, agungkan ilmu sakamampuan kurang agungkan, bawa kita bawa tulisan, ya cara agungkan ilmu, sababna ilmu teling khas lamun dari talian nalian teh kudu ditulis talian ilmu naon anu kadang anu dijelaskeun teh talian tulis anu kadua moal hasil ilmu moal meunang ilmu jeung moal bisa ngamanfaatkeun kana ilmu lamun teu ngagungkeun kana boga ilmu sabab ilmu moal nepi ka urang moal bisa maca Iqra lamun eueuh nu mamatahan leres moal bisa maca kitab lamun eueuh nu mamatahan leres nah hayang boga ilmu hayang hasil ilmu jeung hayang manfaat ilmu teh kunci sukses anu kadua sajaba ngagungkeun ilmu teh ngagungkeun anu boga ilmu ya mangkumat tuh pada zaman kiwari malah mirip kawalan bisa ngaji di guru bisa itu dia di guru ay kaburu ngajak lu nya ya semoga ilmu kalah dipakai ngahujah ngelawan guru narik manfaat juga kemana daya takdim kalau dari guru itu manfaat ilmu hasil ilmu anu katiruna hayang hasil ilmu jeung hayang manfaat ilmu teh wa taqdimul ustad ngagungkeun anu jadi guru ngagungkeun teh lain guru diagung-agung disembah-sembah minimal dia harga ieu teh guru urang ngare ilmu Allah wa taufiru muliakeun eta guru sakamampuhan urang
Naon anu lebih kabutuh urang teh muliakeun kakukeun urang. Nah itu diantara saur dina ieu kitab lamun hayang hasil ilmu jeung hayang manfaat ilmu teh hiji ngagungkeun kana ilmu, dua ngagungkeun ka ahli ilmu, tilu ngagungkeun ka guru, opat ngagungkeun kana teh ngamuliakeun kanu jadi guru. Namun sababna kieu dicaritakeun, ilah dicaritakeun. Wala mawasola man wasola ila bil hurmah. Moal nepi jalma anu nganepikeun kajaba nepina teh ku ngamuliakeun. Moal nepi kana ilmu jeung moal nepi kana tujuan kajaba ku ngamuliakeun anu jadi guru. Moal nepi kana ilmu kajaba nepi nante jalma anu nganepikeun kana ilmu kecuali nepi nante bil hurmah ku ngamuliakeun anu jadi guru. Ini orang diajar di sekolah ini ibu di Erika Guru ngapagikan moal menang ilmu, moal manfaat ilmu batur mah sekolah teh paling teh ente jadi pegawai ge jadi tukang dagang sukses dagangna, jadi tukang tani sukses tanina, dager diajar memuliakeun kana jadi guru nanti guru teh cara ngitung teh kieu cara ngalikeun teh kieu kurang bisa raraban bisa ngitung teh pan sababean jadi guru ari ka guruna urang teh ngamuliakeun teh ngahormat cikrek mangfaat kumaha teh nu mawi saurina ieu katerangan mawasola man wasola ila bil hurmah moal nepi jalma anu ngadepikeun kecuali nepi nanti bil hurmah ku ngamuliakeun anu jadi jeung ngamuliakeun kana ilmu. Tuluy wa masakoto man sakoto illa bitarkil hurmah wa ta'dim. Muaragrag jalma anu ngaragragkeun tina martabat anu luhur kajaba ragragna teh bitarkil hurmah wa ta'dim ragragna teh eta jalma tina martabat anu luhur kusabab ninggalkeun ngamuliakeun kanu jadi guru jeung ninggalkeun ngagungkeun kanu jadi guru. Ya. Muara jalma tina martabat anu ilmu teh deui martabat anu pangluhur-luhurna teh ilmu kade. Salam dunya kade lain ngan sakadar sacihuni ilmu. Salam dunya nu pangluhur-luhurna martabat teh deui wa ilmu. Ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ditaros kuno janten ramana Kangjeng Nabi Daud naon anu pangluhur-luhurna salam dunya. Lamun anjeun bisa ngajawab anak king anak mama ieu karajaan dipidikeun ku mama kajalman bisa ngajawab pertanyaan tilu ti mama. Naon anu pangluhur-luhurna salam dunya? Naon anu pangtiis-tiisna salam dunya? Hiji deui naon nya pertanyaan teh poni. Nu pangtiis-tiisna salam dunya. Tuluy deui hiji dina pang panas-panasna salam eueuh anu bisa ngajawab eta kana patarosan anu janten ramana putra-putra Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kecuali Kangjeng Nabi Sulaiman. Mama anu pangluhur-luhurna salam dunya daya lintang ilmu. Jalma nu boga ilmu mah diangkat harkat derajatna ku Gusti Allah rek ilmu pengetahuan atau ilmu agama diangkat harkat derajatna ku Gusti Allah. Jaba ilmu mah teu berat mamawa dibawa ka kebon hampang, dibawa ka kota hampang, dibawa ka pasar hampang. Beda jeung harta banda dibawa ka ditu teu berat. Nu padua nu pangtiis-tiisna deui mama iwati jalma ngias.
ikhlas rek aya nuruhan rek ikhlas setis bisa rek aya nu kitu rek anu nu diturunganan rek nganuhunkeun rek teu nganuhunkeun tis bae kumadinya anu pang panas-panasna salam dunya daya teu iwaki jalma anu hasud panasna seuleuk mah babari di banjur ku cai jalma nu hasud mah tengah puting gulang-guling angel asa batu kasur asa batu panas ningali batur boga kabogoh urang can payukeun nya aya nu kitu aya ngaheat teu daek mikir ari sia eta jeung urang asa geulis dina urang rarasan jeung sia eta kunaon bala budak lalaki teh keor panon milih sia eta moal make mejik sia eta ti mana mejik nah itu yang tawisna hasudnya asok panas gumilik batu mana mun saparas gumilik batur mun batur maot kudu panas kabar siga batu Gusti batur mau ngorakeun Gusti anu yang siga si eta mah ngorakeun selain gitu ini karena maut batur nah seperti gitu jadi muarag jalma tina martabat anu luhur kecuali rag-rag nanti kusabab ninggalkeun ngamuliakeun kanu jadi guruna ninggalkeun ngagungkeun kanu jadi guruna ninggalkeun hormat kanu jadi guruna ieu lah diantawisna anu dicarioskeun dina kitab sebagai pegangan ke urang sararea di kitab Ta'limul Muta'allim teh cara ngaji keur jalma nu ngaji ye cara ngaji keur jalma anu ngaji supaya hasil ilmu anu manfaat. Segitulah Allah.